mah tekadah kahartos ku akal teka harti ieu teh ibadah teh naon make kudu kieu janten ibadah mah teu kudu nungguan kahartos ku naon ku akal padahal mah salat subuh teh 4 rakaat teh atuh make 2 da teu cape ieu pirage tos sare tos istirahat atuh tiasa kitu gitu. Salat lohor jeung asar 2 kuduna teh da tos cape kan eta mah tibalik gitu nya hukum syara di naon disaring ku hukum akal teu kenging gitu nya da anu pangluhurna mah hukum syara sanes hukum akal walaupun akal urang teu ngartos ari hukum syarana kitu mah wayahna gitu kedah nuturkeun hukum syara da ari akal urang mah terbatas ari panguninga Allah mah hukum-hukum Allah luas gitu matak akal orang moal tiasa naon namina teh mendakanana sapertos kieu we kisah contona mah Nabi Nuh ku Allah teh dipiwara ngadamel naon namina teh kapal cai padahal mah di darat mun kitu Nabi Nuh teh di sisi laut gitu tah cek Allah teh wayahna Nabi Nuh anjeun teh kudu ngadamel kapal cai padahal mah di darat kieu kitu tebih ka laut teh kumaha Nabi Nuh ari jalmi anu ngaheulakeun iman mah daripada otak tara protes kana perintah Allah teh beda jeung anu ngaheulakeun otak Gusti menya di sisi di tengah-tengah jauh ka laut nyeun naon kapal cai ta eta mah ngaheulakeun anak otak lain keimanan gitu. Kumaha Nabi Nuh teu seueur protes Nabi Nuh mah langsung naon teu loba tataros ka Allah teh ngadamel kapal cai. Kumaha saur jalmi-jalmi anu teu iman ka Allah meureun gelo mah Nabi Nuh teh nyieun kapal cai jauh ka laut rek kumaha mawana cenah. Bener gelo Nabi Nuh teh ulah ditu turkeun cek anu teu iman padahal mah ketika Nabi Nuh diperintah ku Allah ngadamel kapal cai Nabi Nuh ge can terangeun naon tujuanana kitu eta teh dukan naon ieu teh da Allah nitah cenah atuh loba tataros nyieun we aya tos beres teh cek saur Allah teh sok gerana raek nu iman mah maka langsung tsunami salam dunya nu ariman mah salamet dina kapal cai gitu nu teu ariman mah termasuk putra Nabi Nuh anu namina Kanan moal urang mah cenah moal naik kana kapal cai rek naik ka gunung cenah anger we naik ka gunung oge diudag ku cai teh cilaka anger kitu tah oh kieu Allah teh pangnanitah nyieun kapal cai teh gitu matak teu kenging loba tataros tong loba protes kana hukum Allah mah urang mah teu apalna naon gitu. Terus Nabi Ibrahim dititah mencit anakna kan cek hukum naon namina teh adab mata takrama menya bapa mencit anak gitu kan ya asa goreng etika gitu nya kejam pisan tapi da cek Allah teh pencit anak teh kumaha Nabi Ibrahim mah ngaheulakeun keimanan henteu ngaheulakeun kumaha ieu teh bertentangan jeung ka adab jeung naon adab kasopanan kata takramaan menya merengkot maihan anak sami Nabi Ismail oge putrana Nabi Ibrahim teh sok pencit palah abdi teh sami ngaheulakeun keimanan tah duka kumaha da Nabi Ibrahim ge teu uningaeun bakal digentik ku doma gitu pokona mah ek dipencit ai cek Allah teh kuat ya iman Ibrahim jeung Ismail teh sebagai bapa jeung anak teh eta mah da ujian ti kami digentos si ku doma gitu janten kitu tah intina mah mudah-mudahan urang teh sing dipasihan kakiatan keimanan teu kenging seueur protes kos Yahudi jeung Nasrani gitu dari Yahudi jeung Nasrani ge sok mata kupur ka Allah teh loba protes ka Allah teh ngaheulakeun ieu teu akur jeung kahayang hukum ti Allah teh naon kieu gitu tah ulah kudu nama eta teh tah kitu tah mudah-mudahan we
urang sadayana sing dipasihan kakiatan keimanan kaislaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.